Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Dayadrana Pisatrevani ti 10 IPS hiji. SMAN hiji Cileunyi bade ngawawancara rerencangan abdi ngeunaan Covid. Mangga tepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Alifa. Naon nu anjeun terang ngeunaan Covid-19? Covid-19 teh nyaeta penyakit nular anu asalna ti Wuhan, Cina. Sejauh ieu naon wae dampak Covid-19 kana aktivitas anjeun? Dampakna jadi ngahambat aktivitas anu biasana sih. Contohna sakola jadi daring. Saur anjeun kumaha carana nyegah Covid teh? Pertama nganggo masker ya, terus wasuh panangan sareng ngajaga jarak. Ai anjeun kantos isolasi mandiri. Kantos. Kumaha cara anjeun ngalakukeun isolasi mandiri teh? Pertama-tama abdi misahkan diri jeung keluarga di lantai hiji, abdi di lantai 2. Terus rajin-rajin wasuh panangan, terus vitamin, buah, sayur, sareng seueur minum cai bodas. Sabaraha hari anjeun isolasi mandiri? Sekitar 14 hari. Tiasa nyebutkeun protokol kesehatan anu diterapkeun dina lingkungan bumi anjeun? Mun di komplek abdi mah orang luar anu bade lebet teh kedah nganggo masker, kedah oge lapor. Terus tong hilap wasuh panangan anu disediakeun di gerbang, pake hand sanitizer oge. Terus mun bade tepang teu kenging lami-lami aya waktosna. Salajengna, kumaha saur anjeun ngeunaan jalmi nu sok teu patuh kana protokol kesehatan teh? Sok kesel kusabab kan mun teu patuh teh sok malahan jadi ngarugikeun arurang oge nya, arurang diri sorangan sareng batur oge malahan jadi ngapaparah gitu. Nuhun sakitu hunggul wawancara ti abdi, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.